pikiran pipanya kiten pikiran pipanya kiten aduh pajak tuhun kasawah yang gana Allah kakabeke dekat seteroker dong lamun makan jadi hati hoream kesudikeun pikiran pipanya kiten pikiran pipanya kiten ulah ceri cerikan dari makan jantan rana akal pasrah jadi duda dagening dia kuduna kurang teu bisa kumaha ulah cerik tong dicerikan wayana kurang pabagat ngajan hate masih berat pileleyan hampura ke hampura celak di dieu celak di ditu lila reuy anak tong dituluykeun naon si teh make jeung celak di ditu celak di dieu hah lain celak sia teh cak di ditu cak di dieu kitu sia teh sugan teh celak di dieu celak di ditu terus lila reuy anak persis si jurik aduh nah kabina-bina teuing sia teh ayo baru dua ayo sia ke parkiran tuh kejeng baru dua sia teh tah ngalagu mah kudu nu bener sia teh hah ngalagu kudu nu bener tong boreng lagu Suna aing mah lagu naon lagu Samson nu pokoknya si Mbam hah Mbam eta nyebut Mbam tapi kemu Gusti Bam apa lagu naon laguna teh aku lelaki waduh aku adalah lelaki bener mempunyai pedang panjang eta mah lagu anak-anak sia teh make jeung pedang panjang sia teh adalah lelaki mempunyai tuh aing ge kabawakeun sama tuh aku adalah lelaki PPP aing lieur sama lagu teh ulah lagu gitu lagu naon atuh lagu teh si Putri hah si Putri oh ti saha eta ti Uut oh lagu teh ning semua cereng ngalawen waduh Ari Uut pada kudu gaya sia teh kumaha teh itu lain sok bisa uing euy saya si Putri si nenek panggung redet hati ningali ngaplang cair darah rasaan Uut bawon nyeredet hati eueuh ai mana jauh-jauh saya si Putri si nen panggung datang bisa menyeredet hati aduh wah laguna ganti ku Bang Toyib deh ya Gusti baik tuh siapa tadi kekes hancur Bang Toyib teh wah ini mah Bang Toyib napa tak pulang nyeredet hati tinggal anak aing didengekeun sama anggar we situ Ciburuy teu jurig atau SMS tah lamun kana SMS percaya urang maneh pasti bisa Bang SMS siapa ini Bang nyapa pakai sayang Bang SMS siapa ini Bang pakai sayang rasanya doa Bang siapa dengan takbir nggak sekali saya takbiran lagi jurig SMS diserwakan yang takbiran siapa tuh Bang
Bang, SMS siapa? SMS siapa ini bang? Pakai sayang. Tuh abang. Nah jadinya. Si Jurik. Kamu anu beneran. Nah, guys, siap kita bisa bantu. Lagu eta. Lagu naon? Raja. Bener masalah deh. Mama, Mau ngacokeun. Mama. Ulah ngeruksak cipta karya batu. Tahu. Lagu naon? Ti Raja. Kerawang. Lagu naon Ti Raja? Jujur. Oh jujur. Maknya sia teh aya raja langganan kitu patut atuh. Raja mah kudu gagah. Lamun aya make topi, make kacamata, laan kopea jeung sarung. Kacau wae sia mah. Naon emang nih? Aduh geus. Raja ge nyawa mana tuh? Gusti, aduh ya raja lepekan kaki nyeuk tapi oke ya Allah Gusti lagu nangan naon deui sia Gusti naon cipta punten anu gaduh kacamata ya aya aduh Gusti baiklah dirinya berbahagia pada malam hari ini kita kedatangan seorang artis dari kota Jakarta yaitu dari balik kita pakai kacamata teh tuh panas ku aing disebutkan banyak aing teh bisa sudah pakai kacamata sok ku aing ya dibalik tuh bu oh itu ya baik dibalik teh ada ku aing banyak aing dibalik nah oke sih saya pakai nyebut juga bapak tunggu sih baru ganti ada yang lain sih naon Tuh aing mah hirup teh asal ngagedean deui dengan ayam lebih goreng teh aing. padahal di balik sih oh tah gitu makanya kisi zaman itu paling pakai MC. Baiklah hadirin yang berbahagia pada malam hari ini kita kedatangan seorang artis dari grup Raja. Bahasa ngaran teh? Hah? Ngaran teh sa? Yan naon? Yan Keseleo. Hah? Yan Kasela, saya teh pakai Keseleo. Oh. Baiklah, inilah Ian Kasela. Tepuk tangan buat Ian Kasela. Yuk. Kudu gagah saya Ian kalau panggil. Gagah. Asup harap. Aisyah kadeuh ya. Gaya sing halus. Duhai kekasih, pujaan hati jangan beriku satu arti sedikit rasa yang bisa ku menyentuh bukan cinta atau janji buktikanlah bila ada cinta setulus hatimu bisa menerima sebatang kejujuran. Awas atuh sedetik dulu. Mengker sedetik ya. Bukan sekedar bersama, jujurlah padaku bila kau tak lagi suka aku. Bila kau bersama, jauhi diriku, lupakanlah aku.
batas kejujuran yang kau miliki, bukan sekedar bersama. Manja sudah pakai kacamata di handap. Emang kaca huntu.